Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'du. Hadratul kiram, setiap sasih mulud urang sadayana sok ngayakeun muludan. Memperingati kelahiran di dunia baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras urang kaum muslimin diperingati teh sanes urang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh urang hoyong syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalmi nu hoyong syafaat Kanjeng Rasul manahaban nabi vaksin minas alaih. Sajalmi nu hoyong syafaat ti Kanjeng Rasul maka kedah nyieunkeun wahan salawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan urang setiap melaksanakeun maulid hoyong kain jalmi nu nyieunkeun ngalaksanakeun salawat Kanjeng Nabi buahna al-musul ila syafaatihi biasa ngahompal kana syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bituna urang memperingati maulid we sami hoyong syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat dipasihkeun ku Kanjeng Nabi teh kajami jalmi seueur dosa. Urang sok rumaos teu boga dosa. Oh, berarti urang mah teu da urang teu boga dosa, padahal urang teh loba dosa. Saat boga dosa teh anu seueur dosa teh jalmi anu ngarumasakeun teu boga dosa. Janten lamun jalmi nu loba dosa bakal ngarumasakeun teu boga dosa. Upami jalmi sakadik dosana maka bakal ngarumaoskeun seueur dosa. Jadi sabalikna. Meureun urang gaduh murang kali hiji dua lima mah terang eta murang kali. Eta murang kali nu limaan gaduh putra incuan anakan. Anakan incuan eta murang kali urang jadi akina, urang jadi buyutna, kadang-kadang urang teu apal ka anak jeung incu. Mungkin ka anak apal tapi ka incu teu apal, ka buyut teu apal. Ku bakating loba teuing buyut urang, anak urang. Kitu deui dosa. Lamun urang ngarumasakeun teu boga dosa, eta teh lain teu boga dosa, ku bakating loba teuing dosa urang. Upami urang ngarumasakeun gaduh dosa berarti tipis tah dosana teh. Urang apal dosa urang kan hiji-hijina. Matak jalmi-jalmi soleh sok sering nangis emutan karena dosa, da apaleun karena dosa. Da jalan beda mal dosa, apa kan dosa? Ari urang mah teu apal dosana ku bakating loba teuing dosana. Masa kitu dina panengaten mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sadayana hoyong syafaat ngarumaoskeun seueur dosa urang hoyong syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajalmi-jalmi anu memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ditampi urang sana janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.